Iya kumaha ieu? Iya kumaha ieu pan minggu hareup teh urang perang sih teh ket. Oke lah tuh pan aing teh keur mikir ieu tentang kurak. Keselah tanggal orang bomel lah. Atuh meureun urang kapetel sirit sih teh pan tetangga sabeula musuhna ge. Terus kumaha tuh? Bingung aing oge. Lamun dibom kumaha ngalungkeun berat meureun? Yang make kapal tang kurak. Naon ngalungkeun bom hiji make kapal? Kajajat solar. Hijau oge mah tarik ka meledak lagi sih teh. Karek aja lengengkeun celi-celi wae mah. Coba usumuan deh. Nya teh kudu make semua tuh tang kurak. Otomatis sih mah. Nyarek nyeuneuh kumaha tang kurak usumuan mah. Tah kieu nu ka sakola tujuan ngadon darmaji ka warung teh anjing. Ieu mah bomna beda, pas dialungkeun teh langsung beak. Jeung caduk-cadukna, ngerti teu? Caduk. Terus kumaha cara ngabeledugkeun sok? Tah jadi kieu nya. Misalkan aing kapalnya, Teu disulut heula. nya henteu atuh. Asal nu masna dengar batu, ngabeledug. Tah, pas geus di luhur, langsung lepaskeun.